Mana? Kabi kan? Kunaon mana jika nu bingung kitu? Peumpangan ka ditu ka dieu gawe saha ngaranna nih? Mohon abi teh nu bingung dari anda mah, tapi hayang anu ngangseukeun atos seueur dina sapoena tepangkeun nami abi Abdul. Ade atuh ari kitu mah. Lamun mana da kitu nyelo ka urang nyopet. Kan hiji. Duit loba, dua gawe teh capek. Kan hiji mana kudu ngatur siasat hungkul gampang kan asli kan ya heuh atuh dong erek mah sudah hari nyabet mah ieu nabi oge tapi lamun teu kitu abi mah ka satuang atuh mikir sok Abdul erek moal ieu teh tuh ayo kan ayeuna nyopetna nya heuh atuh ayeuna gaskeun we langsung yang kalem orang ka markas silang sama benangan loba. Oh, ya ayo. Tuh kali aya awe geus perhiasanna loba. Mani cokot eta perhiasan jeung tasna. Oh, mun siap Kang. Heuh sok buru urang di ka ditu heula heuh ka markas. Nah, kenal nih si garu keur mati ke jelema wae. Soalnya mana waneran udah turun. Perlu naon ka urang? Yang urang nyopet. Hah? Mana nyopet? Astagfirullah ya nya nyopet teh haram. Sigana pagawean di wae maneh mah. Heeh, mau urang haram. Kan mah we kumaha urang nama nu ribut. Ya tuh. Awan abi bade ngiring bios Kang ieu teh. Nyopet goreng tungtungna semangahina amekan ayeuna mana yang ngilu nyopet dasar jelema edan bener atuh Kang. Nah hayu atuh ngilu jeung urang nyopet awe nu aya di tukang sayur itu tuh kan kala urang misen cah satu lah ayo tuh Salah kan hari nami akan saha? ayo kenalan menunggu Abdul Komar kan. oh geus aku nyopet Kan itu mar tuh kali ayawan saya coklat baju godang coklat perhiasan aja jeung kitu teh nu kantongna loba duitna bobo ya kunci motor di jero kantongna kan ayo segaran cabut tadi ya yo itu jadi ini sabaran kangkung teh sabengkeutna sabengkeutna 10.000 we. Nah, balanja nu ku apa istri na ka mana? Saboga mana? Kan kita dikeluaran kupun bojo aja. Oh. Tapi atuh ditulis. Ini. Eta kudu. Oh, iya. Gue sabar aja. Ari sabaraha? Silat. Sok poe engke dihitung. Murah atuh akang? Iya wece. Sekarang iya we. Ayo sabar. Sabengkeutna. Kita 25. Yuk, terus ya. Bur cuman lila geus kan Nah, cukup bayar dulu ya. Jantan sabaran ce ya ce. Jangan 25. Sadayana 25. Ya ce atas aja. Nuhun ce. Yuk, bikin dihitung mah sabaraha we ieu kan. Tadi teh 75. Yo, Cek, sosis si deui atuh. Nya. Sok lah. Kita baca main. Nya, kurang ada pula. Ih, Cek, ayo dompet ani ka mana? Kira bener, Cek. Bisa lipstick ya gitu. Cek, perhiasan abi menang beli salaki abi ge eueuh. Tingali. Lu bisa naon, Cek? Ah. Bobo laki anu duaan tadi teh Cek copet mari sigana mah. Dan nyurigakeun pisanna, baju hideung-hideung gerangnya.
Si Akang ieu meureun atau si Akang ieu. Ayo coba. Urang tinggal heula. Ayo buru. Copet. 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 Aya naon euy, jeung lompatan nuju maraton. Teu euy. Eta, teu ada kacopetan. Sadaya tinggal cek Lalaunan dompet atuh, aya lalaunan, pisan sadaya. lalaunan ibu, lalaunan nyari sosok kumaha teh Kumaha, gini. Kieu tadi teh abi teh balanja ka Ciiroh. Balanjana ceu bayaran sabaraha? 75.000-an. Abi teh pas ngodok kayaknya bade milarian dompet. Milarian teu aya pisanan naon. Kumaha atuh? Ayo, Nya usah atas tahu kieu mah. atuh ibu-ibu ayeuna mah urang dilaporkeun we ka pihak anu berwajib. Oh, muhun atuhnya Bu. Nya nyalami ceu. Da lami atuh Bu kumaha? Daripada ayeuna ngudag-ngudag anu tas teu aya. Kumaha tuh Sok Ciiroh? pikirkeun heula ayeuna mah. Urang Pikirkeun nyebut usah. heula gara. Mana mana? Kebenaran, kumar tuh. Lumayan, Dana utang. Tambah lah kan. kurang kamar kasih lah yuk kasih bos. Kayak itu. Mati. Bang. Yuk, oi, yuk. Wah, aduh, bebenaran tuh. Kebenaran apa kan? Sahaya. Oh iya tadi kumar. Oh, penyari istilah. Halo, ya. Bebenaran mana lu bisaan? Yang saham mana ngaranna? Oh, di Komar kah? Baik lah. Hari ini kita makan pagi. Dan beda ya. Ya, tuh, burung. Oh, pagi. Bisa kan itu. Mangga sob. Bener-bener. Baiklah asa kapake we gawena. Ayeuna janten kumaha tuh Bu Ustazah? Atuh ayeuna mah kieu we ibu-ibu urang kabumina teh Eli yuk. Saha teh Eli teh? Muhun teh Eli mah kapungkur teh kantos janten preman. Mung anjeunna ayeuna mah tos ieu obat muhun. Cidanya euy. Istri eta teh. Muhun istri. Ayo terus sasarangan yuk ibu-ibu. Kabumina Kabumina teh Eli apana? tapi itu teh bumina. Kadap dege dugi paling teh. Aya tuh aya ibu Ayo itu nuju mah apa hari ibu? Kumaha? tidak aing beli putra apa tuh. Itu teh Eli teh Muhun apa? sih kan preman teh. Keren gitu ah. Assalamualaikum Teh Eli. Ibu Ustazah, Kumaha damang bageun? alhamdulillah damang Bu. Jawab heula atuh salam mah. Waalaikumsalam Ustazah. Naon Bu? Iya ibu teh hoyong naroskeun perkawis markasna Kang Ujang. Alah kunaon? Iya, Kecopetan. kecopetan. Aduh, kecopetan di mana? Iya di Warung warung Ceiro. Tapi da emang sih nama anak buah Kang Ujang. Terkait lokasi Ujang gitu. Mana we hayu urang keluar. Ayo atuh, tuturkeun abi we urang ka markasna. Ustazah kapayun, abi seturuan tadi. Mohon sama habis. Karena itu nah karosong kieu nya. Assalamualaikum Kang Ujang. Assalamualaikum. Mana cenah Kang Ujang teh nya? Ujang. Waalaikumsalam Ibu Ustazah. Aduh, nah Ibu Ustazah ka dieu. Teu kasabat naon kan Ibu? Kang Ujang tujuh naon?
kami abi ngajak ngobrol asa kenapa kita ini sawi ya. Mangga. Apa-apa? Kurang maling ya? Ih, baju tinggal lihat apa? Tutup itu ya, guru busuk. Oh, apa dah ini sampai Abi? Iya. Iya perhiasan Abi nih. Balikeun yang dirawat sama polisi. Sok atuh bikin preman meni halai teh. Sok. Coba aja ini. Sok goreng papu teh saya ngabalikeun oge. Ujang. Ayo saja. Ayo naon, mana dulu? Ayo pisan. Yang lainnya tulis apa nih? Masalah sakit. Sok mana? Naon? Itu di jero ibu-ibu nyerocos. Terus dibawa deui gimana mah tadi dicopet teh. Ari si Akang deh, nyadar ustazah tadi itu gimana harus dibawa deui nu dicopet teh. Aing mah bung cinta uta-uta deui. Geus jempe ya. Ayo wah, urang kan itu. Iya, ustazah kakak bener. Astagfirullahaladzim. Ya kakak sok dahulukeun abdi mah. Lah, kakak teh hari nyopet teh haram. Allah teh murka ka jalmi anu sok nyopet atau nepi maling barang batur teh. Sok ayeuna mah kieu we, bade ngawikeun barang ke Fitri atau nepi bade dilaporkeun ka polisi. Buruh tuh kalau mau mending model ngarang kieu. Mohon kang ngarumpi tiga ibu-ibu. Gane atuh meni nyamar Wah, wae ada yang ibu-ibu teh. habis. Iya, ustazah bentar. Ku abi di bade di bade tobat nama ustazah. Siapa mah malah ari tobat mah karena Allah sanes karena jalmi. Tuh, kadenge Kang, matakan ge tong sok nyopet. Kadenge jempe. Sok